korenganan diwali teh aya kesejukan, aya cai. Di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun, sanajan kukumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae. Sebab naon? Caina bening, caina bersih ma'rifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat, ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha we sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun, ka cai herang kabeh butuh. Hese-hesena ku ari cai herang, ku ari cai teh steril. Make mesin hayang timbul cai herang. Ku hese-hesena cai herang ku ari. Lantaran polusi. Baheula di sawah, urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula diurut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi ku hari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah, aya ma'rifatan disebut hikmah, eta teh bagaikan cai.